Mapan segala rupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tang kerek maut oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar. Halus anu kitu. Nyaan da tuman. Ditumanan teh. Keur hirupna keur cageurna kitu. Tuman bener. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah. Tuh tuman ta kumaha aya nama tuh da ditajong sotik anjing gitu ruwah sotik goblok engke teh rek paehna kayak kitu we datang malakal maut teh anjing buka ya wah silaka atuh kitu patut mana kitu bener nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kana bagus ada tuh pada kitu cek malaikat teh aing malaikat teh nyabut ke mursia sorry beh aing nyebut babeh ka malaikat nyebut babeh data di mana geus tuman dikir teh kitu nya tumanan tak mau di kampung magening ibu-ibu utama tina kebiasaan jelema lain ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak was astagfirullahaladzim Allahu akbar pada kudu kitu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya aing budak anu leuwih teh eta aya da aya anu kitu demi Allah itu masya bener atuh kan ieu mah nyaritakeun benar sing ngetikana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing ngetikana lain bohong lain caboka nyaritakeun nya nya Kang ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu nya aya kejadianana tah bener nah ngan teh keukeu nu bageur teh keukeu mah bageur itu sia kunci cenah kitu nah kitu sia lair bujung lair lair mah mah loba nu kitu teh loba cenah matuh nya kan cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal tah bener salilana narima papa tah lain nerima papatong belum gitu ieu mah nyaritakeun dangukeun teh hayu nya ieu mah kitu aduh alhamdulillah yang nonton teh geuningan ti frekuensi 352 Padepokan Pawayangan salam baktos ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero nya salam 5155 semoga 102 selalu nya ti Juliet Julu 10 AGS nya wilujeng tepang dina wengi ieu tak kitu mi HP ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana ruas teh kadenya gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara teh ayu genti nya tak kitu boim kade ulah aya bisi engke datang malakal maut cek malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu majigana ya taulah ulah bega kitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisana
jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna teu cing lisana heula nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur urang sararea nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh lawe juta di negara urang nu mampuna saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta sabaraha tah 25 miliar berenakan 25 miliar tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyieun masjid di unggal desa ya maburuk angka tahun ya anggeusnya 50 desaeun 50 desa saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu nyair ayakan era lamun atuh agama Islam mayoritas nepi ka kitu bener nya bener coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyieun masjid nu agreng nya cacat kena 25 tah kitu da bagja geura sok oh nya kan lah monya aya agama batur anu tidak 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya nah ari urang teu namprak di jalan deh bari jeung batur teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya sadar bernegara cik inget ya negara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasil dage keur urang ke kitu laras sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha jeung papada urangnya jeung bapada urang da tenan sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh itu sok nya saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi demi wansi. Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma apa ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamilihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari af'an ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abatasa ayo ayo jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayang jawab sia teh hayang dipengek ku aing jawab heula jalanan ieu ngalempeng heula pamadegan gaji ieu punten heula sakedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh ya
Jauh molotot we. Lain pamadegan di mana sih teh? Geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun. Atawa rek ditingkatkeun. Buntu sih teh ngomong teh. Buntu kumaha? Tadi sileng teh nyaritakeun teh di kulon, teu dari wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon. Teu warna teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri sanes pamegat nya. Bener teh pamadegan teh kitu? Geus maneuh teh. Geus diudag sia aing. Kabina-bina teuing pamadegan teh sia. Nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah, meunang nya samakeun teu? Nya henteu atuh. Bener henteu? Bener. Teu meunang nya samakeun? Henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku sorangan sia teh. Heeh. Bener nya samakeun ka Allah, hukumna murtad, murtad. Musyrik, musyrik. Bener. Dek nanyakeun dewek. Ari Nabi Adam. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Can mangi katerangan. Saha? Hatuing. Geuning anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta maka sangker ku laisa kamislihi syai'un. Nah dilupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa kata laisa teh ku sia. Teu nete taraje teh. Kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, geuning. Eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir-ngacir. Aya eta ramo nu tilu ka sia. Muni asa bener, asa pang benerna murtad siling teh deuleu. Sabab hukumna nya samakeun ka Allah, hukumna murtad. Da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam. Nah disamakeun ka makhlukna sia teh. Aya nu teu warna teu rupa naon? Naon? Angin. Kumaha cing rupa-rupana angin? Ya warna rupa eta mah makhlukna keneh. Nah nepi ka disajajarkeun ge ka makhlukna. Kade sia teh ah. Lalawur cing ngomong teh. Anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat. Ya cing tingkatkeun keimanan teh atuh. Nah, da kasametinya kuring mah nyahona, ulahnya nyahoanan kokolot begog teh. Sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab diberikan bahdeja sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui. Cing jadi keyakinan atuh. Lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan. Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa. Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget. Kapan nina kulhu Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu. Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu.
pakai polos. Mana karep teuing. Bina-bina teuing. Sia teh. Otak teh mun pake atuh. Da sia teh geus gede. Bina-bina teuing sia teh. Leungeul sia teh kai. Buku maneh mah. Bisa aya nu ngudag ge. Jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna nama Allah. Ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna. Allah teh nya nu mawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun. Allah teh Ar-Rahmanu lain. Siete ta eta adalah salah kecap juga jurali kaituna. Ar-Rahmanu itu Allah. Tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Kek kumaha ya teh. Nah, di dia saya kudu bener ngaji deh ya. Kade agama mah peka deh. Salah saeutik bahaya deh nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah heueuh. Bener. Ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Kek kumaha? Hayang ngerti, hayang takbir. Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar tuh. Seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar, Ar-Rahmanuhu Akbar bisa tuh. Nyante bisa. Berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah. Lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir. Hayang ngarti pisan, hayang. Ai ceuli naon? Ceuli. Ya, telinga itu apa? Ya ini untuk mendengar. Nah itu mah barangnya. Ceuli teh ieu, teh eta mah barangna. Paragi naon eta? Paragi ngadenge, ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli itu naon? Naon atuh? Ngaran. Ceuli itu nama, ceuli itu ngaran. Ngaran anu mana teh ceuli teh? Ngaran ieu nu rebing. Ta eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi ceuli teh ngaran. Ari silain ngaran teh saha? Dawala. Aya eta ceuli saha? Ieu ceuli dawala. Bener. Tapi dawala lain ceuli. Balikan deui. Sakumaha belet oge piraku we atuh. Ai ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge. Ai silaing saha ngaran teh? Dawala. Ai eta ceuli saha? Ceuli dawala. Bener. Ngan dawala lain ceuli. Lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun disalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu. Jadi la ilaha illallah kabaud kabehna Rahman, Rahim, Jabbar, Qahar, Malik, Kudus, Holik, kabeh acakup kayaknya. Lumatak la ilaha illallah kalimat tauhid deui. Ulah dimomorekeun. Gusti. Itu Naon jeung seurik keur tos seurik. Oh, terus. Ieu dalam pemandegasi ieu. Sok buat baut. Nah,
nya sok eta sok tuak leok pamadeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya arohmanu mah sifatna nya kitu bina-bina teuing saja taya merenya nu disebut batok bulu si madu teh teu sangka sih mah ngaji tara ada na ari aing ngaji kudu bebeja ka sia kudu laporan dawala abdi bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat sia teh kabina-bina teuing mata pula suudon oge disangka mah kuring si ieu hampura we tuh da katinga kuring oge da akad teh ngaji tara nabeun teu ayo nabeun mah geus ya pembicara gede kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anaknya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas paparentik curup laras tegang da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu sareng sebel biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kalakuan dek itu ilmu ajub ilmu lilin ai kabaturnya angan manehna leeh jauh jeung menceritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang cuman aing mah maka jeung hayang nyanung lon teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si beleguk garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we
care aki-aki 7 mulut aja Bisi kalawan joan kita. nafsu teh menengah berung gitu Di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan. heuh syukur ya ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus Leunca jeung takokak teh digedekeun. leunca takokak dina sakuna teh kuda laut Akar jame. akar jambe Jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia heeh sayang teh dinya. bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teu ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge beda-beda teuing mun teu kabeh pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur Make ugeran gitu kan. dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan Lalu deungnya wah. antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh Sarwana jeung bapana teh cenah. Bisa kompet daun. jadi keukeuh bapak teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan cing init aing deuleu antep pena ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumawula Daya nyebat haroream anjeun. teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy Bukan api omah. heuh teuing meureun tukang gambang jeung ada mah Mau jeung si eta. Anu ceureuh mah eta ngan hiji. atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU